Wah, aya si Lupetrinya hayo. Emang rutenya icuk cuy ku aing tagih. Ah, si Ahmad masih lagi hutang dia mah. Ah, aku mangkel lah akalan ku aing. Mau pandeungeul deui. Oke, mana hutang teh? Bayar atuh. Diukla. Kurang teh boga hutang sabaraha ka maneh teh? 50.000. 50.000. Iya. Kalem eta pandeungeul aduh rek power. Iya. Tuh kieu pas we aya weuh. Eueuh receh, aslina eueuh deui. Maneh aya eueuh. Tah, yuk pulangan. Geus lunas ya? Lunas aing Siap. mah tah aing janji emang jajan taso teh. Siap. Mad. Naon deui kieu aya? Tadi. Mad, ieu ketang aya duit teh. Oh, Ya Mad. Aya ketang 50.000-an teh. Ya. lain di tadi siapa? Poho nyata nyelap. Nyelap lunas ya. Ayo, kon. Ing goloho. Aing hutang lunas duit anger. Alhamdulillah. Tapi ini kan itu duit kita wae kali teh. Aing teh sulukin mah. Iya.